Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng Haifa Sekar Fadilah dina acara Warta Depok. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sakola di Perkebunan Dewata Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung nu dina tanggal 23 Februari 2010 kena ku urug. Masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu Pos Koordinasi jeung Mitigasi Informasi jeung Bantuan Musibat Pasir Jambu Ciwidey Rancabuli Asep Ester netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama atau SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sakolana deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyanghareupan ujian nasional ti saprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sakola SDN Cisondari. Murid kelas 4 SDN Dewata anu jumlahna 13 urang eta ngahajar ditempatkeun di dinya sangkan bisa meunang bimbingan diajar nu nya-nya. Samemeh ujian nasional, murid utamana dibekalan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung pendidikan kewarganegaraan. Unggal Senen, 46 murid anu diajar di tenda meunang bimbingan ti guru khusus anu didatangkeun dina pendidikan Kabupaten Bandung. Tenda darurat anu diadekeun di Blok G5 Perkebunan Teh Dewata, kira-kira 6 kilometer ti lokasi longsor. Dina kaayaan diajar jeung ngajar saayana, murid teh katingali heseun pisan diajarna. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.